Sampurasun tepang deui sareng sim kuring Asep asli Sunda. Di dangget ieu sim kuring bade nyandak carita puriding puringkak anu nyandak judul Ririwa Malem Salawe. Dicandak tina majalah Mangle edisi 2785. Mangga urang kawitan. Puriding puringkak Ririwa Malem Salawe ku Dedete. Mang Anta nu gaduh dongeng mah majar teh nyaan kajadian duka teuing atuh cenah mah di Kampung Limpung sisi Citarum bawahan Karawang. Tapi rek bener rek bohong, pokona mah upama aya anu borangan sing kalandongan ku maos ieu dongeng. Tulakan heula panto bisi Ririwa Mang Sakib asup. Ceuk Kang Anta mah Mang Sakib teh digehgerkeun beunghar ngipri. Munjungna cenah ti Gunung Koromong. Boga pamajikan sababaraha kali paeh-paeh bae. Ceuk nu magar nyaho cenah diwadalkeun ka setan Ipri. Anehna teh unggal pamajikan paehna dina bulan puasa. Sidik lain maot teu dahar. Paeh kasarad cenah ge. Jelema sacager-cager gering sapoe sapeuting isukna maot. Naon atuh mun lain kasarat setan mah? Ayeuna boga pamajikan ka Nyi Minol. Geus rada aya umur. Kabejakeun bisa ngadukun jeung sok marajian nu ngajuru. Jajampeanana jeung jangjawok kanana ge bejana lamun diwadahan aya meureun 3 kanderon mah bangkarakna. Cindekna awewe ngelmu. Kuntilanak ge cenah kubi Minol mah dibokok nepi ka ampun-ampunan. Teuing atuh. Sabulan puasa eta urang Limpung geus rea anu ngira yen Biminol bakal maot diwadalkeun ku salakina. Cara pamajikanna anu ti heula-heula buktina sabalikna. Malem salikur keur meujeuhna di bale rame nu taraweh. Tatangga Biminol anu henteu taraweh babakuna awewe rabul muru imah Mang Sakib. Dumeh nenjo Biminol hut-het menca di tengah imah bari ngupat ngapit kai singawalang jeung ngomong, "Salah, sarek ngabeulit aing mah." Si Sakib kabogoh sia anu kudu dibeulit mah. Aing mah aya turunan Nabi Sulaiman. Barabat mapatkeun jangjawokan bari buringhas jeung nyambat-nyambat ka Allah sarta ka Nabi Sulaiman anu ngaratuan manusia. Sato hewan jeung jin setan dina keur jumenengna. Sarerea nyarangkana Biminol teh kasarumahan. Anehna sakur anu ngadeuketan dicarek kalawan sadar. Tong deket-deket aya kabogoh si Sag. Tong deket-deket aya kabogoh si Sakib rek menta wadal. Jeung anehna sakur anu ngadeukeutan rarasaanana asa aya nu ngagebug ku barang teuas tapi pohara tiisna mani ngajongklok. Ari Mang Sakib ka mana? Dadakuna mah ka bale
rek taraweh. Padahal sakumaha kabiasaan anak unggal malam Salasa jeung malam Jumaah ge sok dipara ngadaguan ipri kabogohna. Ari nu disebut ipri teh dina munjung mah cenah oray pohara gedena. Ku nu sejen mah teu katenjoeun. Tapi ku anu bisaeun palakiahna mah katembong. Jeung ku kabogohna katenjona teh siga putri gelis. Mun kabogohna awewe setan oray teh katembongna siga satria kasep. Ninggang di biminol puguh jelema boga eusi. Tadina api-api henteu ngarti bae yen salakina sok ngipri teh. Tapi barang dina hiji peuting bulan ruah diintip kadengeun nu keur sosonoan teh badami yen rek ngawalkeun biminol dina malam salikur puasa. Katenjona ku biminol mah mangsa kieu teh keur dibelit ku oray bari diletakan panona. Eta sababna jelema anu ngipri mah panona sok belek jeung cileuhan bae. Tambah eraeun sok make tas mah hideung. Ari rarasaan mangsa kieu mah keur sosonoan jeung putri gelis. Biminol bebeja ka bapana. Aki-aki tapi jag-jag keneh. Cangker keneh. Dukun lepus kasebut nama. Malah kabejakeun bisa ilmu sihir. Najan geus kolot kuat keneh nyadap kawung. Sok nyeunan gula. Lodongna sababaraha hiji. Gulana kasohor tegar, gula aki mindi, asakraru, hadeguis. Imahna dijuru lembur, misah ti anak. Ku aki mindi, biminol dipapatahan palakiahna sarta dibere kai singa walang tea kasieun oray. Nya kajadianana biminol ragot hudhead jeung ora setan anu henteu katenjueun ku anu ngarogrog teh. Atuh disangrakana biminol teh ngadadak gelo. Aki mindi di sarusulan ti bale. Teu loba carita aki-aki nu biasa mapai sigai teh kalacat ka para. Gorolang mapatkeun jampe. Tuluy turun bari tatanggahan. Ana gubrag teh mangsagip ragrag tina lawang para kana palupuh. Ngudupung tuluy aduh-aduhan bari terus pakupis. Siga anu ngalaan sabuk teu udar-udar. Si horeng cek nu bisaeun ninjo mah eukeur dibelit ku oray setan. Diremukeun si igana jeung tulang tonggongna. Tapi teu aya anu bisaeun nulungan kanu pakupis bari bubun cileukan teh. Mangsa kip digarotong karasana kudu ngagotong pohara beratna. Asa ngagotong opat sakib cenah. Dikedengkeun tina tempat tidur. Beuting eta keneh bareng jeung nurugtugna bedug tanda saur. Mangsa kip maot. Kasarat setan jadi wadal ngipri. Jaba ti ninggalkeun pamajikan jeung mitoha mah estuning teu anak teu dulur. Da kabeh cenah diwadalkeun ka setan. Dina malam salawe bada taraweh nutas ti bale tahlil di imah biminol ngaratibkeun jenatna mangsa kip. Nah atuh ari bubar nu ratib biminol keur peperen di dapur teu kanyahoan ti mana jolna
Nyaho-nyaho geus jeleg weh Mang Sakib gigireunana bari ngomong. Minol eta mah emas inten saayana banda akang ku akang dipenta rek dipulangkeun ka raja. Da tadina ge akang ukur nginjem. Kabeh rek dibawa. Sadiakeun bae kumpulkeun. Engke malam 7 sabada bubar nu tahlil ku akang diteang. Pikeun maneh mah kop bae sawah balong jeung kebon rawatan. Tapi mi hape lamun manggih oray pacuan dipaehan eta teh akang ngalongok babandaan. Geus ngomong kitu les bae ririwa teh leungit. Sidik cenah Mang Sakib henteu samar henteu pangling. Beungeutna pias kanyos karemong carelong. Letana cagak jeung huntuna karidua dihareup. Jabati eta mah lemong. Papakeana cara jubah bodas. Sirahna gundur. Ai leungeun jeung suku sisitan. Cara oray. Ramona ngagemplek dempet. Cak sakitu tisim kuring carita Puriding Puringkak ririwa malam salawe bagian kahiji. Urang tepang deui dina cariosan anu salajengna. Hatur nuhun ku paratosna. Hapunten bilih seueur kalepatan. Sampurasun.